Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Ngala Kesik. Let's listen up. Ngala Kesik. Wangunan di lembur lolobana imah panggung anu dijina tina awi jeung kai. Tapi aya oge nu geus rada modern tina tembok. Atuh keur nyieun imah teh sok butuh kesik, semen, batu bata jeung kapur. Tara bangga kesik mah loba di walungan, asal daek wae ngalana. Mimiti hiji dua nu ngala kesik teh, tuluy nama pada narurutan. Kolot budak angkaribung pada mawa kana karung atawa boboko jeung dingkul. Berat ngala kesik teh sabab kudu antrum ka walungan. Di sisi walungan mah goreng kesikna teh. Nyaeta lempung. Atuh baju balarase balas ngorehan kesik ku piring. Geus pinuh saboboko regeyeng dibawa ka anu rada negla. Digundukeun bari dicirian da bisi diakuku nu sejen. Teu wudu ngala kesik saeutik oge capena teh karasa pisan. Jaba awak beseng balas kacayan, buuk perang kapanasan, mata beureum da sok buyang. Kesik meunang ngagundukeun teh dikuriling ku batu ngarah teu kalem ku cai. Ngan hanjakal lamun cai walungan caah mah teu wudu kesik nu meunang ngagundukeun teh sok kabawa palid. Atuh teu kuhat teu aya bagja teu daulat, rek meunang untung kalah kabuntung. Kesik meunang ngala teh sok digundukeun di buruan anu rek nyieun imah. Geus loba tuluy dijual ngitung blek. Sablekna teh salawe perak. Atuh meunang 4 blek teh lumayan 100 perak. Biasana blekna teh urut kue sagede blek kerupuk. Mak nanya, meunang sabaraha ngala kesik teh? Bari seuri oman ngajawab, meunang 150 perak mak. Indungna nyarita deui, heueuh syukur kasep geus bisa ngala duitnya. Kituna teh kacida bungahna ningali budak daek barang gawe berat. Pok si emak nyarita deui, pek kasep didoakeun ku emak sing jadi jalma nu luhur harkat katut darajat, sing jadi jelema mulia takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Pait daging pahang tulang gede rizkina. Amin insyaallah cek oman. Kacida bungah pisan menang duit 150 perak oge. Da hasil luut leet kesang bari tiris. Sajaba ti eta ieu teh hiji tanda geuning budak leutik ge geus bisa ngasilkeun duit. Kapercayaan diri jadi ningkat. Sumanget beuki ngagedur hayang menang duit leuwih ti kitu ajangan keur samen atawa lebaran. Istilah nama pangabutuh sorangan mah keur jajan nyundang pisan tara ieu menta kakolot. Kamandirian geus jadi bukti ningkatna pamikiran jeung kadewasaan barudak. Kadewasaan lain ditangtungkeun ku umur atawa pengawakan, tapi majuna pola pikir jelema pikeun ngarubah kaayaan anu sarua walurat jeung katinggaleuan. Ngala kesik geus jadi ciri lain sakadar meakeun waktu ulin di walungan. Tapi kumaha dina kaayaan bari ulin bisa ngawujudkeun kahayang anu ngaronjatkeun karaharjaan. Barudak geus bisa ngabuktikeun yen hirup teh kudu diikhtiaran, ku jalan daek digawe berat lain untung ku enteng. Itulah cerita ngala kesik. Terima kasih sudah menyimak. See you. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe.